Kakuping suanten azan di masjid tika tebihan si horeng geuning ngawartosan ka umat anu ariman. Ulah sok sholat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa sema hayu urang berjamaah. 27 ganjaran nu berjamaah lamun sorangan hiji gemun bener Fatihah. Hayu urang sholat ngarah nambahan darajat lamun tara sholat sok resep kana maksiat. Masjid teh dialus-alus keramik karpet marulus duitna ngaratus-ratus ngarah geunah lamun abus. Si horeng magrib sajajar mun isya satengah jajar komo lamun sholat subuh duaan nu lain tunduh. Masjid tuluy diomean tapi tara dieusian alesan ku pagawean tapi ngaku jalma iman. Pinuhan hayu pinuhan masjid hayu areusian mugia ieuna doman masing janten pelajaran.